Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji hartosna ari ieu eta buat mertelakeun adab-adaban kaluar ilal masjidi ka masjid. Faida parogta maka di mana-mana paragat anjeun minat toharotika tina susuci anjeun. Fasoli maka pek salat anjeun fi baitika di imah anjeun raqaatai subhi kana 2 rakaat subuh. 2 rakaat salat sunat subuh. Ingkana lamun bukti non al fajru fajar qad tolaa nyata geus pijil ieu fajar. Kadalika eta nya kitu deui kana bukti yaf'alu migawe saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumata wajah teras indit ilal masjidi ka masjid wala tada sareng ulah ninggalkeun anjeun as-sholata kana salat fil jamaati dina berjamaah la siyama subhi sumawana salat subuh. Fasolatul jamaati maka ari salat berjamaah tafaddolu eta ngunggulan ala sholatil fadi kana salat anu nyorangan. Bisab'i wa isrina kalawan 27 naonana darajatna. Pa ing kunta satuluy lamun bukti anjeun tata sahalu eta gagampangan anjeun fi misli hadaribhi dina misilna ieu bati. Fa ayu faidatin maka ari naon faedah laka pikeun anjeun fi talabil ilmi dina nyuprih ilmu. Wa innama samratul ilmi pastina ari buahna ilmu eta al amalu amal bihi ku itu ilmu. Faida sa'ita maka di mana-mana lempang anjeun ilal masjidi ka masjid pamsi maka pek lempang anjeun ala hayinatin barina alon-alon wa tuadatin sareng kalem wasakinatin sareng tenang wala ta'jal sareng ulah gura-giru ulah rurusuhan anjeun wakul sareng kedah ngucap anjeun pitori kika di jalan anjeun Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin. Allahumma ya Allah ini saenyana abdi as'alu nyahunkeun abdi ka Gusti bihaqqi sa'ilina kalawan hakna jalma-jalma anu nyuhunkeun kabeh alaika ka Gusti wa bihaqqi rogibina sareng hakna jalma-jalma anu raresep kabeh ilaika ka Gusti wa bihaqqi mumasi sareng hakna jalma-jalma anu lempang hada anu ieu ilaika ka Gusti. Fa ilam ahrij fa ini saenyana abdi lam ahrij teu kaluar abdi siron barina kupur tina nikmat wala bitoron sareng henteu nalacut wala riaan sareng henteu ria wala sum'atan sareng henteu sum'ah. Bal kharajtu balik kita keluar kuring itiko asuhtika karana sieun bebendu Gusti
wabtigha'u mardotika sareng nyuprih kariduan Gusti. Pas'alu maka nyuhunkeun abdi ka Gusti antung kidani kana yen nyalametkeun Gusti ka abdi minan nari tina seuneu neraka. Wa antaghfirli sareng yen nyuhunkeun hampura abdi wa antaghfir sareng yen muga ngahampura Gusti li ka abdi dunubi tegesna kana dosa abdi. Fa innahu sanyana kalakuan la yaghfiru eta teu aya anu ngahampura adunuba kana pirang-pirang dosa illa anta angin Gusti. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tata cara pergi ke masjid. Nah, apabila engkau telah selesai bersuci, maka kerjakanlah sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat di dalam rumahmu. Nah, kalau memang fajar telah terbit sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berangkatlah menuju masjid dan janganlah engkau meninggalkan sholat dengan berjamaah, terutama dalam sholat subuh. Sebab keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Apabila engkau meremehkan atau menganggap remeh keutamaan dan keuntungan seperti ini, maka apa manfaatmu dalam menuntut ilmu? Sebab buah ilmu itu hanyalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Apabila engkau berjalan menuju masjid, maka berjalanlah dengan tenang, tidak terburu-buru, dengan sambil membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi man sayahada ilaik fa illam akhruj asarun wala bataran wala ri'an wala sum'ah bal kharajtu ittiqa sakhati qabtigha amardatik fas'aluka an tunqidani minan nar wa an taghfira li dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu dan dengan hak orang-orang yang selalu mengharapkan karuniamu dan dengan berkat perjalananku ini. Sesungguhnya saya keluar tidak untuk melakukan kejahatan, tidak berlaku sombong, pamer atau supaya dikenal orang, tetapi saya pergi ke masjid ini semata-mata karena menjauhi kemurkaanmu dan demi keridhoanmu. Saya mohon kepadamu agar engkau menyelamatkan saya dari siksa neraka dan memaafkan semua dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa hamba kecuali engkau. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.